A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir zaman mah barang-barang samar teh nah jadi jual. Nu lain nu nyana dijual, anu diakur kunyana dijual, mantak teu manfaat eta na 1000 meter nu Ki Zaid dijual ka PT suratna aya barang diukur deui ngaranna ge tanah nu baheula ditulisna 1000 kuari bet aya 1100 bukan tetep nu 100 teh kan milik Ki Zaid tangkorak calo mah teu make tangkorak ja awas lamun teu make tangkorak teu sah ku tangkorak calo mah tetep we nu 1000 mah nu pemilik hari eta tah anu 100 nu 100 pante diakukeun ka Ki Zaid nu nyana meulih henteu naon henteu di ka Ki Zaid keun henteu geus saya dijual dilegleg punyana duit tina 100 meter teh lain nu nyana panu Ki Zaid kabelilah mobil jalain eta bae sababaraha tanah deleukeun di ujungna harita nya muyah mayeh deleukeun ulah kicep-kicep sia deleukeun nu batur masyaallah atawa Zaid ngajual tanah 1000 meter harga 200.000 punyana diusulkeun ka PT 250 tanpa aya persetujuan tinu boga mah tetep 200.000 dijual kunyana 250.000 jadi nyana mah boga untung 50.000 rarasaan mah untuk untung ti mana tanah nu Ki Zaid nu meulina PT hajunyana meunang 50.000 tina sameter eta halal tah haram goblok lamun teu digoblogkeun bisi pajar teu goblok teh nu kitu ye tetep ku teu karuh tanah-tanah batur kunaon nyana nu boga untung kiai panceran nyana teh eta teh orang ketiga anu ngajalankeun gede ganjaran Zaid urang kampung teu wau jeung PT hayang boga duit lantaran loba kebutuhan melalui calo Umar pengjual gentah mangga jadi Umar teh sabaraha meter 200.000 insyaallah guys langsung ke PT nih suratnya harganya 200 ya udah geus dikeun duitna ge tanda tangan tah sia sawa duitna geus naon kitu ngaran suratna geus dibikeun ke PT sia geus tanda tangan transaksi tah duitna nya geus aing mah ngan ngadoakeun bae ka sia jeung aing mah ngan sakadar ngabela doang ka sia nulungan geus ulah pikiranna naon ka aing hebat eta kieu mah tuh sia tararanggah beje pan kitu amat kan eta ganjaran gede moal leungit di mata hate Ki Zaid ngaran Umar nu geus ngabantu ka manehna terus saya datang ke akhirat bakal gede ganjaranna sadunya moal aya hiji jaji sadunya ayeuna lu mantak naik ge nyana jadi hadwasat
simsar eta teh meureun susugana. Tapi lamun haju dibere ku pihak Zaid teh Zaid Umar, aing geus luar biasa nganuhunkeunana ka anjeun lantaran ngarasa dibantu. Jadi lamun 1000 meter sameterna 200.000 geus 1000 kali 200 berapa? Cepet atuh. 1000 meter sameterna 200.000. Jadi lamun diduitkeun sabaraha duit? 200 juta. Angel untuk sakitu bae ge. Ih. Dikira sugih nada si budak. Mar kade. Ieu mah aing merasa terima kasih. Nya, jarek dibagi-bagi ieu mah aing loba kabutuh. Teh mah jang sia bae upah ti aing tarimanya 10 juta tah ti aing teh. Geus nuhun. Geus milik. Panggil ku PT Mar karena kamu ini yang jadi pelantara ya dari saya nih 10 juta, 30 juta. Tuh salah tuh kos gitu mah dibere. Eta. Ulah teteh tadi 200 jualkeun 250 050 dah. Kumaha mun bebeja? Bebeja masalah. 200.000 haju dijual 250.000. 50.000 kan eta seuneu keneh. Mun haju dilegleg ku Ki Umar bakal jadi seuneu neraka. Kadeleuna mah duit padahal bakal jadi seuneu ngarerab jeung manggangnyana jaga di akhirat. Kuari mah geus transaksi dibayar bebeja Pak Zaid. Ieu teh 200.000 barang. Kula ngobrol-ngobrol di lapangan ternyata pasaran 250. Akhirnya jual teh 250.000. Ieu mah kula mah nek mentari dona bae tata dina mah emang di 200 kan di lapangan ternyata ieu pasaran 250. Jadi lakuna 250 tah 50 kula mah lamun kula deuk dipeta kumaha. Tuh saya tuh hayang aing. Bisa aing mah tetep ka dieukeun. Oh, kitu mah tah tuh kabeh beres. Aing mah doana bae tuh. Wassalam. Geus masalah. Tapi lamun cek Zaid jadi laku 250. Geus 150 bagi 2. Jangan aing 250, jadi saya 250. Ya guys, enggak salah. Atau geus atuh isi laku 250 mah 50 yang saya tak los. Oh, eta mah deres. Masih kene leutik aya nu kieu Pak. Tinu bogana dititah 200.000, punyana dipasarkeun ka PT lakuna 600.000. Oh, atuh calo memang goblok geus gitu. Teu bejaan harga pasaran. Nah, jadi kapan itu dibayar? Beges 200.000. Jadi sesana kan per meter 400.000. Tanah nu batur, nu meulina batur, atuh kunaon haju gedeannyana jeung nu bogana. Tah, eta berlaku di mana-mana hampir. Tapi aya sih nun teu ge. Ieu mah berlaku di mana-mana seperti eta, di nagara mah leuwih. Ya saya ngomong naik. Maksudnya urusan tikelan-tikelanana seperti itu. Nah gak baik kalau mangan sakadar ngabeja. Dekar itu mah gak baik datang ke mana. Nak jeung bakal jadi naon ta duit. Makanya lamun dek nyalo kudu jadi ahli tasawuf heula. Abe ulah kabita duit. Jadi lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Ya karim. Wallahu a'lam.